Lang, tadi yuk. Iya, tangkal halus yang dikerok mah. Iya, dia. Kadang maling deh. Ceruk. Pegate. Dia senal aing di pusadang jadi pegat. Mana tangkalna? Iya. Tangkal naon? Iya sal. Meni badag-badag ting siga bobogaan maneh. Ah, mana mah banyol wae. Ting tangkal naon ieu teh ting tangkal toge meureun. Maknya sia teh tangkal toge segede walab dolin kieu. Togena segede kumaha ieu teh? Maaf lang bercanda. Teu baleg sama. No, tata, no. Tata hati muntah. Oh, sama jodok. Banyol wae sia. Geus bae tong hareureuy lah. Ayeuna mah urang kroke. Kabur-burit geus sore ieu teh. Mana bedogna sah kadiekeun? Sok atuh kadiekeun mana bedogna urang krok. Iya. Allahu Akbar. Ari manehna ngagugubug senok. Ai sarang ka bedog anu digubug senok. Rek batu sarok kumaha ge tangkal mun senok. Mak, karena eta. Kenaon ya atuh Isam nih kepo. Ditanya teh. Rek naon atuh tuh nyatanya wae nih riweuh. Ngenaeun teh bunga. Yang ngeunaheun lah. Masaan atuh saan celok. Embung Isa atuh nih riweuh wae. Pura tuh ieu leungeun hungkul sabeula. Embung atuh Isam nih cun temahi Iya tuh tilu ramu. Mal asup Isa nih cun nyeri Wah turu ka terak turu kumaha asuh. Nih riweuh teh Isam asup atuh dosa kudu. Ah, mantap. Enak kenyang hanut. Atuh udah ku coy hanut. Paingan atuh miluannya jeung sukuna kagok. Isa nih sok riweuh teh ya. Mandi terus sakalian. Ah, Kamana jiglanya si bulu hiris teh jeung keur ngileum teu meureun moal manggar tadi sileung-leuman mah nya mari pantona molongo Astagfirullahaladzim ai maneh karena maneh ngeutin teu di dieu apa Isa mah mending ngareureuh asal keur ngalamun. ngalamun masih mah pagawean teh ningalihan nu bulu hiris teh Teu naon dulu. eueuh ngencar tuh pantona ge molongo coba keur ngileung-leung lamun ngencar teh di sileung mal megar hayamna Sok we kumaha siluman teh sabuah bikang. Bobogohat. hayu Ari abi ka mana atuh agan? Mana mah jig wae da ka mana oge lah. Lieur boga dunungan teh. Dasar ya bisnis percintaan teh aya-aya Keneh ngantesan heula sakedak di dieu mobilna punurkeun heula. mun anak suku geus nyeri lelempangan kita tadi itu si pilek teh paingan indung kita tadi ngadagoan rek ngejo kal kata libra di dinya aduh nah eta budak kalakah hees sal hei sal nyaring sih ieu kal katibra di dieu Mak, ayeuna nang Seli ka mana? Seli mana sia teh Eta Seli ka boga abi. Terus mobil ka mana deh anu Innova eueuh. mobilna nahaon situ kos nu gablek wae boga gelining-gelining na acan ngimpi meureun sia mah yeuh eling Nya kitu mah isa teh ngimpi.
jeung digeuyingkeun sagala bobogohan jeung Neng Shelly indah teh mah. Indah-indah mata sia sok buru ieu jingjing tapesna. Sana, udang dikelah kasarwana kalau katibra deui. Ma, imbang api totem mana mah? Dulu itu si pilag besar teh hidang nangkal kana nanya ka